Nanti kripon teh di dia dah. Di tengah nyimpen ada. Coba gue di tengah. Nah nyimpan kripon ku nanti di dia ulah. Rata bulat ini. Oh justru eta nya kunaon anjing teh. Tapi nyimpan teh. Nyimpen. Kayaknya kuat nih. Oh tah, mungkin. Terus 80 tah eta tah, terus 80. Bisa ketika dana. Kayak nyimpen ieu na tah di mananya euy. Mikrofona. Dah bener di dia tah, da asup ieu. Mana aja deh ieu na? Tadi juga. Oh. Maka tuh ngobrol heula. Geus diambil mana itu? Nges. Tuh. Kebela ada asup itu. Asup. Duh, itu. Jika tuh aja ngelakon mah cuman baheula lakon tuh. Ngelakon naon lah. Atuh lakonana geuning sok boga caritakeun geuning ngelakon baheula. Oh, ngelakon yang ngaloba. Apa? Oba lah lakon we mah. Da ari nyaritakeun nu mayar mah aing sok bingung. Iya. Aing kudu dibayar wae. Oh, anjir lah ngadongeng wah kepo baheula mah anak kunaon. Ku boga bisa ngadongeng teh. Wah kepo. Ari aing nya dengan apa gul? Nya kudu ngalakon teh kudu aya sponsor atuh minimal aya kopi-kopi hideung kan. Bukan gue tadi gue coba gelas tuh dia wis kopian. Suatu yang kapal lelah penasaran aja bukan lakon nih. Cerita baheula atau ulah nya kumaha. Perencanaan baheula gitu. Aing mah Lain ngadenge haji baheula kan pernah guru cenah lieu. mun nunutan awas ku aing. Aing guru mah wing mah. Yo. Guru mah urang mah ke baheula tapi nya ke urang keur ngora lah, keur ngora keneh, keur Bujangan ya zaman. Ti bujangan geus rumah tangga oge. Mah urang keur zaman jadi pengusaha. Ya. Panari nu usaha mah nya aya jadi naik turun ya usaha teh. Nah. Henteu bangkrut kan sepi gitu. Rata-rata kan jelema mah dina ketika keur mulai sepi komo bangkrut tah. Mulai nanaon dukun. Oh. Bong ka ditu bong ka dieu. Mus usum di baheula dukun mah nya. Wah ari. Ya, aing teh baheula teh tukang dukun teh. Ai sugar aing nya. Aing tukang dukun atuh urang. Ti mimiti dukun kampung aing nepi ka dukun anu berkelas teh aing mah ngalaman. Kayak tingkatan gitu nih jadi. Oh, maksudna kieu ye. Jadi tingkatan dukun teh maksudna kieu anu ukur bisa ngubaran budak hareeng gitu. Sampai ka aya nu bisa ngalunaskeun hutang. Sampai ka aya nu bisa dukun teh mah tahap-tahap teh dukun macam-macam. Jadi lain ukur dukun teh gitu. Wah tuh. Aing ngalaman tah. Aing boga carita anu bener-bener ieu mah kumaha nya perjuangan anak luar biasa eta mah. Luar biasa urang. Tingkat cerdia eta dukun aja. Ieu mah tingkat lain tingkat atas. Jadi peringkatna teh lah tinu pangluhurna teh kedua ya 2 lantai lah, 2 lantai. Lamun umpama 4 lantai ya. 4 lantai dukun panganapna, lantai ka hiji, dukun kadua, lantai kadua, dukun peringkat ya. Tah ieu mah dukun teh anu lantai 4 nu terakhir. Tah hanapeunana ngan dina teras. Lain di jero imah gitu. Tingkatna teh dukuna. datang hanapna. Oh, dapat. Hiji mah sakieu ya. Biar jadi mana ya? Hiji mah aing teh boga babaturannya, urang teh. Babaturan teh bengkel. Babaturan teh bengkel.
Uing teh boga motor, bareto teh blade. Nah, itu ngomekeun mimiten teh cakramna. Heeh. Kusab uing boga babaturan teh ini teh uing teh ka bengkelnya babaturan urang. Nya ari teh ngobrol-ngobrol biasa panggil jeung babaturan lah kumaha. Biasanya. Cenah lur cenah. Ari ayeuna mau usaha, aduh aing teh euy lur, justru aing-aing teh keur turun, uing teh usaha teh keur lemah. Atuh cenah ngomongna teh, ayo jeung urang. Heuh. Ka mana? Di lemur uing cenah. Di lemur uing mah cenah, lur. Aya pananyaan anu kieu. Oh. 89% diijabah. Oh. Bahasana teh kieu. Atuh aing anu keur usaha turunnya. Jadi usaha teh turun nu nagih loba. Pemasukan eueuh. Jadi langsung disambut kap ku aing. Di dalam caplok. Siap. Ceuk urang. Siap lur. Serius aing mah. Urang ini nah kieu. Di dieu teh dina poe Sabtu. Nah sababna isukan mah urang cenah libur gawe. Jadi aya waktu gitu. Aya jeda heula aweuna. Nah gitu. Tangke lamun geus di ditu aing alasan kadunungan. Urang mah waka bisa init. Da sabab bakal capek cenah. Aing pura-pura gegeringan kadunungan teh. Jadi aing kirain teh Sabtu jadwalkeun. Wah caritana aing teh wah. Nepi we ka imah dari tanah beres. Sabaheun lur cenah. Bayar tuh anjing kadunungan cenah ngomong teh bayar kadunungan anak. Penyaing gratis cek aing teh babaturan. Anjing nentu cenah ngomong. Dia nyampe Sabtu teh jam sabaraha urang ini teh ti tas magrib. Nya carita nama aing dengan berbagai usaha neangan duit sabab cek cerita si eta 88% diijabah nya lah sukses. Aing kan otomatis wah anyuk ngahutang harita mah can Bang Emo. Encan. Beda dengan nama. Oh. Ini tak cerita nama. Nelpon ya manehna. Lur, engke teh ini teh kumaha? Siap ceuk urang teh. Aing geus mempersiapkeun naonna. Kade cenah pakaian salin naon siap ceuk urang. Da itu cenah aya babaturan urang hiji deui, sarua cenah keur bangkrut. Ayang milu. Cek aing. Jadi sekolah motor atuh 3 motor. Da urang cenah jeung babaturan ieu cenah tah ieu mah cenah hayang kawin. Jomblo jomblo wah anjing. Atuh aing mah kabawakeun, moal cenah kene cenah ieu mah jeung urang cenah sok atuh. Jadi berangkat teh 3 motor. Pas magrib Kade cenah di jaket tah tiris. Nya carita mah ini tempe satu teh cius nyampe ka imah urang. Wah aing geus dangdang ka pamajikan teh. Doakeun ieu. Ieu ceuk sigana 89% diijabah. Pokona mah balik ti ditu. Behar. Urang bakal usaha bakal rame, usaha bakal loban pesen, bakal haneuteun ceuk. Wah, juk. Urang teh lu semangat atuh aida bedana kitu. Nya carita nama cius ini ti jalan. Pituban aing 2 kali. Hareup tukang sia. Ya. Aing ngadodorong motor. Kapan yo dengekeun teh? Kapan ke kampung tamaman anjir aing ngadodorong motor da di setep paling dinutanyakan aing mana ti peuting astagfirullahaladzim 2 kalinya carita. Kusabab aing dalam da ceuk dina hate bakal sukses teh wah semangat teh aing. Sugan aing mah kumaha di jalan teh bahayang balik teu urang moal semangat teh da balik ti ditu dagang rame cek aing teh kitu. Duit bakal loba. Cek babaturan. Kalem lur. Dawan bakal hasil. Perjuangan. Balik aing teh ngadodorong motor. Itu kan. Pan aing pangarepna tenang lur cenah. Berhasil sukses. Siap. Aing ngadodorong motor. Gitu. Tidak motorku kumaha oge. Siapa urang teh? Nah, jadi daerah naon eta teh lah pokona mah daerah dinya we nya. Aing apal mal disebutkeun ngaran. Aya we tamalpan, aduh tutup cek aing teh. Ngan buka we meureunan aya jelemana mah di jero. Kedorek ku aing kan tulungan cek urang. Manehna teh
rada wah lila we anjing di kasebeleuna tukang tamal ban udah kuat anjing kasebeleunana sia masing sumpah Tah kumaha mana tah? tah ku ante didorong cenah tuh cenah ari ban butut mah tong dipapake cenah oh itu aing mang ieu tah mah aing cek babaturan urang teh kalem lur bagian dari perjuangan penghinaan batur teh mungkin bakal sukses wow kan sabaraha tamaban Cegur. hari teh cegur teh anjing 15.000 zaman hari tamal ya tamakeun bae lah nu penting mah motor aing alus nya cari tamal urung jadi nepi tah lamun anu kahiji anu eta teh nu kadua eta teh dan pertama mah di ditu lakeun eta dicaritakeun eta mah ieu da deukeut nah cari tanam ini teh aing teh geus panas cangkeng bobokong Bukan mah teh candapi keneh wae ke carita eureun barudak urang teh nya bari jeung ngarokok kan aing beuki ngarokok we mah nya hese dina motor teh aing ngarokok mesti ngaleun beunang aing da aing ngarokok heula berapa pan meureun karuat aya urang teu kuat mana tipe nya carita nama teu nempo jam teu naon oke jalan tina jalan aspal teh mengkol anjir naon di jalan butut dan geus jauh eta jalan butut jauh ka ditu ka dieu we kumaha aing inget teh banser kitu deui nya carita nama nepi we ka lemur heeh singkat carita nepi we ka lemur oh cek aing oh iya meureun imah dukun tapi aing teh ulah ilik mah panggung alhamdulillah we urang teh napi aya anjing ngogok aduh anjing cek urang jembling anjing dari geus kitu teh cenah sok lu cenah ka asup ka imah siap cek urang buka sepatu muka mah tiris anjing pas uing nepi ka jero anjir ditempo teh jam 2 peuting tah anjing anu ti magrib ti mah ngamere ka ieu nama ka coceng waktu nama eta we lah bituban gejalana mah kendalana nya lamun meureunna lamun dihijikeun bituban eta lah kana sajaman cokot we nya berarti lamun teu bituban teh berarti aing teh jam 1 nepi lamun bayangkeun nanti magrib berarti aing teh perjalanan teh genep sabaraha jam genep jam 7 jam sampai 8 jam sampai 8 jam 8 jam sampai da meureun jeung bituban nya caret cik aing teh mah ieu teh dukuna asa teu bau-bau menyan dagang ka bola-bola tapi nanya ka aing mah geus nepi dari Gusti Lur urang keur kieu we aing teh di beristirahat karena urang teh capek Lur cenah bisi erek ngagoler mah di dinya we cenah ada kamarna cenah euy eueuh heeh cek urang berarti ieu teh imah dukun cek urang itu di mana imah dukun nah aing asa ya urang teh tah kabar Lur hari imah panenana di mana deh nah cenah aing gitu apa cenah di oge tuh terus satu hari imah ieu imah saha ieu teh cenah ieu teh imah sigana imah mitoha sigana ngan geus cerai ngan sigana teh boga budak ti indungna eta teh jadi boga budak cicing jeung ninina gitu potongan sigana nama di Arab digawe jauh ieu teh lain cek urang nya carita nama aing teh dengan berbagai jadi kieu pacampur aduk ke antara harapan bunga jeung kacape tapi cek di tenang sia balik ti dieu sukses aing kitu we aing kitu ngacarita nareup udah jam 6 anjir si udrag nyari hayu cenah urang berangkat jam sabaraha diseukeun tiap jam 6 cenah ngomong aya jam 6 ka kieunya jauh keneh nya cek urang teh ieu lumayan cenah ngomong nya carita nama udang si beungeut naon gitu ya
aya we bapak-bapak ngaliwat. Heeh. Aing dinya mangi karuas. Heeh. Kunaon tah? Tah, kieu. Mang cenah lamun ka gunung itu, cenah ka lemur itu motor kieu nepi cenah moal. Anjing. Aing aing teh rada leuwas cenah. Oh. Oh, motor aing teh motor blend. Oh. Lain motor kolot ceuk harita mah. Oh, iya. Motor anyar kene nu aing teh. Sebenarnya bukan Leuwas namanya. segala motor. Nah, make jeung nyebutkeun nepi moal. Teuing cenah ngan ari kuduna mah cenah lamun bisa mah cenah masang rantai we cenah mobil motor teh acil. Masang rantai aja leuwas aduh anjir kumaha. Karena cenah kamari hujan. Gitu. Oh. Lamun kos di urang mah meureun kos jeung palang. Nah, gitu lamun di urang mah jeung palang gitu. Gua jadi gol motor teh supaya teh salib teh make rantai. Kakara aing saumur buleun hulu aing. Oh. Heeh. Tana tidinya teh. Tur. Nah, cek aing teh ieu teh pan ieu teh motor mah aing teh alus. Oh. Nah, kudu make rantai. Cenah jalan taneuh. Oh. Ka ditu teh. Ingat. Lain jalan aspal. Oh. Aduh. Terus kumaha tuh? Lah ayeuna mah kieu wen ceuk sarea Oh. teh. Geus urang paksakeun ieu motor ieu. Da rantai pun udang bari jeung eueuh rantena oge nanya. Jauh ka itu ka dieu. Oh, jauh ka ditu ka dieu. Ceuk sarea teh. Heuh geus lah sok motor ieu wen. Nya carita nama ini teh aing. Nanyakeun aing teh keheula ceuk aing teh. Meme ini teh. Keheula itu memang jauh ceuk aing. Jauh cenah ieu teh wah bedul. Aduh tuh, wah nya carita nama anjir, anu ngaranna Pange jeung Bagong jeung yes, ya. Kalau mau genggongan ini bukan namanya. Ari leuweung mah henteu gul, dari lain leuweung sapertikeun leuweung kumaha sancangnya mah. Lain. Jadi kebon, jadi di ieu ku pertanian ku warga masyarakat ngan cuman mapai kebon. Lain jalan raya, lain atawa jalan gede lain. Jadi jalan maka kebon lah. Jalan setapak lah. Nah, persis seperti yang aya eta ge kebon karet, morekeun semak-semak loba eta oge. Nya carita mah ini beak jalan mengkol ka kiri. Jadi ka tidinya mah jalan heula, jalan gede kan. Balas batu hideung. Anu leueur teh geuningan. Nya caritana lumpang ka ditu. Adil aing mah tayang ceuring. Tapi dah cek si itu 88% diijabah teh. Wah aing geus lihat aji Pange jeung Bagong kuak aing. Monyet kuak aing. Kalakatra saluseuy. Oh da anjing memang bohong disebutkeun Pange jeung Bagong di jalan teh lain bohong gitu. Da sidik guruduk lompat. Aya anu ti kajauhan kene aing. Moal cenah ayo. Itu yang berarti naik kereta kakai. Anjir soang caritana. Nah. Jalan teh mudun anjir tah. Rada leur ngan taneuhna teh campur jeung keusik jadi henteu geus teleur teuing gitu campur jeung mudun di handap teh wahangan anjir nempok itu. Wahangan teh ari banyak urang mah di seberangan. Si wahangan teh. Jalan di terus nepi carita nepi. Anjir. Nah, ini teh kumaha ceuk aing. Duh, cenah lur euy ieu teh caina rada gede. Sagede kieu cai. Sakieu cai teh lain tuh. Wahangan teh sekitar aya 10 meter malebarna teh. Lebar 10 meter. Heeh. Aing anu sieun teh. Anjir kumaha cek aing teh ieu teh sia teh. Ieu kana rakit. Henteu cenah eueuh rakit. Kieu we cenah aing mah. Ieu motor urang seberangkeun akutan. Di akutan teh motor teh. Ditumpang deui kieu. Jadi padanya kan motor teh truk kacaikeun uluna heula. Engke ditahan ti handap. Ditahan. Jadi dijingjing motor teh. Nu diangkat da cai mah teu berat teuing kan. Sampai dasar teh kakeum. Astagfirullahaladzim nya caritana mah heueuh aing anu tara base beak anjir. Ari carana mangan anu diamankeun mah bangsa rokok we HP jeung anu diamankeun.
Anjir aing urang kampung can pernah kieu cek aing teh. Perjalanan untuk Tapi aya tapina. Hate berbunga-bunga. Oh. Berbunga-bunga atuh sih teh. Dan kira bakal sukses teh. Wah, yuk ijabah. Oh. Sabab ku perjalanan anak perjuangan anak anu sangat luar biasa. Yakin balik ti ditu beunghar cek aing. Pokona mah di jalan teh jeung babaturan. Semangat toh. Semangat toh. Dewa balik ti ditu. Lagi enggak capek kayaknya. Capek lah sebakat. Tanya carita nama terus jalan deui nanyakeun ayeuna mah. Tadi mau mudun ayeuna mah nanya. Bari mah apa eta teh kebon jagung, aya kebon sampo, kebon macam-macam. Masa kacidain nya. Kebon iris. Mangi sayang kok ge lamun di dieu ku diduruk air 50. Sayang kok. Pan aing beuki kok. Aduh, eta kabutanan pokok. Ayo rupa Aing bohong. Aduh kok sarua jeung emer cenah sayang kok. Anjir nganggur di dieu. Aduh, lamun aing sepet ku aing diduruk. Nya carita mah pokok mimiti cel mangi imah mangi imah anjir alhamdulillah beureun nepi cek aing. Henteu langsung nepi eta teh jauh kene. Naik eta carita nama. Nepi we ka ditu teh nyorange jalan deui sarua batu hideung deui. Oh iya, nyempang kana jalan leumpang deui kana jalan. Tina jalan eta teh masih kene jauh kene di luar. Jauh 7 kilo. Wah, anjir jauh. Nah, carita nama. Beak jalan eta anu dibales eta. Mengkol di ka kiri tuh, ngan eta marda turun. Aya imalah hiji dua. Nah, nya carita nama. Rage baturan aing teh eureun. Oh, nepi meureunna cek aing kitu. Alhamdulillah plong ya aing teh. Nya cek aing teh turun ya urang. Pas uing turun mareuman motor teh langsung ngadenge suara telepon keur nu nelpon. Oh. Bahasana teh kieu. Kumaha dah? Pokona mah anu datang ka Abah ka dieu teu aya anu gagajang. Oh, Ngadenge dina telepon, telepon. Pokona mah ujang ayeuna usaha di dinya sing tenang. Abah tanggung jawab ti dieu. Diwiridkeun ku Abah marketing. Kamari oge cenah datang pejabat ka dieu, gul cenah jang. Eueuh anu teu sukses. Lamun Abah teh ye jadi dukun dan sakedeung puluhan tahun. Cek aing. Kabeh oge gul. Usaha anu jodoh anu nanaon. Tong hariwang cenah ka Abah mah. Aduh, cek aing. Oh, cing teh euy batur ge gul. Didengekeun ku aing. Anjir. Wah, teh dieu. Tos, ka babaturan. Tos cek aing. Tos di mobil. Sukses ta batur dengekeun. Telepon. Uing teh asup. Lain asup. Assalamualaikum. Barudak heula, uing ngapan heuri. Barudak heula asup. Si bapak si Abah eta teh nu keur nelpon teh henteu ukur melong ukur kitu tah. Da meur keur nelpon teh ya. Nya mangga. Ngan cenah engke deui lamun ka dieu ceuk si Abah teh nya. Omat ka resep Abah ulah poho. aing naon tah? Oh, sia dengekeun ka hayang sawo. Hayang ka resepna sawo. Terus belum kakap. Ade cenah. Pas aing datang teh. Rokok Samsu ka resep Abah kade ulah poho lamun cenah hayang diijabah. Atuh aing gebeg. Atuh aing gebeg. Nah, aing teh mawana naon apa? Duh, Gusti nu agung kumaha ieu cek aing. Kasih dah. Kumaha ieu aing teh mawana batu eta kudu kakap nah. Belum kakap. Sawo cek aing cenah. Tenang lu, tenang cenah. Tuh we ngobrol eta. Ayeuna cenah lamun eta mah kirim duit heula cenah ayeuna keur Abah di dieu. Abah cenah arek nguruskeun sawah heula cenah traktor.
Oh. Sebulan aku butuh duit cek aing. Aduh. Ini ngadeng. Tah, pingkeun deui bejakeun katamu cenah anu babaturan nu kamari, anu babaturan si bos anu kamari eta sahadeun. Eta ngamplop cenah ka abah ukur 100.000 naonan cenah eta. Aing beuki ngagebeg. Oh, ciut aing ciut. Sabab piamplopon aing teh 50.000. Ayo, ngadenge 100.000. Kudu gede berarti. Oh. Ciut. Ai. Aing ka baturan. Yo kumaha cek aing. Keun tenang heula we lur, cenah kanggeun tenang heula we cenah. Nya caretan kieu we. Cilakep we aing. Sok cenah aya abang loba tamu lah. Komat anu sebutan tadi cenah jeung eta cenah. Lamun sakira-kira budak eta ukur ngamplopna 100.000 mangga setan bawa deui cenah. Nya apa? Bingung ka urang. Enggak ada bingung kumaha tuh aing. Ngamplop 50.000 aing. Aduh, cek aja kumaha. Kita ka rokok-rokok nage anjir Samsu karesepna teh. Kodukun di lemur, tapi karesepna Samsu udah nage mewah. Nya carita nama. Malik beres ditutup telepon. Aing kieu we aing. Reret ku panon ku aing kieu. Dikit. Tina da diuk nanti dina kursi yo, da kursi diuk nanti. Ngareretan ti mimitis babaturan aing kali. Babaturan aing ketarungkul direret kieu hiji. Direret hiji. Pas ka aing. Yo. Mudukna teh ya. Aing kan kaki ya. Eta cenah tah anu baju hideung aing baju hideung. Baju hideung. Jang, heh. Ya bah, cing. Asa rumit gitu. Parah. Parah. Kai. Asa rumit gitu cenah masalah teh. Aduh, ngungun bah cenah. Tapi tenang. Tenang. Nu ka abah mah jang eueuh nu gagal hiji oge. Tenang. Ya Allah eta panyakit cenah ujang kitu-kitu teuing. Panyakit teh lamun dina panyakit mah libatkeun jantung cenah jeung kanker penyakit ujang. Aduh. Nya teh bahas teh abi teh keur puyang teh ya geus apal repeh tong loba ngomong. Reret ka babaturan aing deui. Nya kasih gana heula, kasih gana. Da geus apal kasih gana. Gana. Kumaha cenah bengkel dunungan teh aya kamajuan. Alhamdulillah cenah abah cenah ayeuna mah. Jadi anu tadina sepi teh anu mah rame cenah motor oge cenah teu pati naon? Oh, naon teh? Hampir teu kagawean ku abi kuduaan teh. Oh, syukur da. Ku abah teh cenah di dieu teh diwiridkeun unggal peuting oge cenah. Diijabkeun cenah ngomong. Nya nuhun pisan cenah abah cek si gana. Pas ngaleret babaturan aing hiji deui. Aduh. Karek mereka urang babaturan urang si gana teh pas ka maneh ka dieu umpama teh mah nu hiji deui pot aduh Gitu parah cukup teh ka sieu teh kot reuy beureum lain pias aduh ujang mah cilaka Cilaka kunaon dah? sieu aduh bah cilaka kunaon yo man kira saeutik mana? Si abah teh kieu. Ropong berarti. Ropong. Badan jadi hancur teh kieu. Aduh. Ujang rumah tangga terus sabaraha tahun peletuk kieu. Terus 25 tahun. Tuh. Rumah tangga sabaraha tahun kan? 25 tahun bah. Tuh nya. Masa Ujang mah mal bisa diubaran, ujang mah saumur-umur lagi bakal sangsara. Wah, anjir. Udah lempar aja mah. Eta kain. Ngidung motor. Wah, kain. Balik kituan eta. Molotot. Naon sababna molotot? Kemana nama mereka majuannya? Aing mata di rumit ogen masih kena bisa diubaran. Kan Arya mah buntu. Buntu, bingung. Molotot. Molotot kain. Nah, pakai molotot kain gitu.
Panas ku aing bantuan cenah tadi ngangkat motor. Mungkin. Di bahasa dijahit. Kapan mau barangan ya, Mas? Jadi itu, Pak. Jadi mundur. Mentok lah bener. Jadi jasa nu di jalan tadi ungkit. Panas ku aing cenah dibantuan ngangkat motornya nyawa kieu macam sikoplok teh. Baik sabah mah keur kieu kan. Naropong dewa. Neropong. Aduh, jang hampura. Keur ujang mah eueuh piubareun anak benten cenah jeung ieu cenah ka benten jeung si ujang eta. Jeung abi bah nya cenah ujang mah rumit oge aya ubaraneun kene. Ka aing teh. Leungeun baturan aing teh. Cenah cicing kieu. Nya bahatur nuhun pisan. Tah ayeuna kieu. Mawa syaratna. Syarat naon cen teh bah? Heuh cenah tadi bangsa sawo nu kaari. Teu baru maneh ceuk teh gana atuh ngomong kurang. Oh ari maneh atuh cenah gana kumaha cenah kitu mah. Heuh da cenah hilap deui cenah bah rusuh ti dituna magrib ti ditu teh cenah. Geus keun bae. Keun bae cenah. Bisa ayeuna disaratan. Nah, banan bisa sanajan teu mawa sawo, teu mawa nanaon, bisa disaratan. Teu kudu keur abah mah teu jadi masalah. Ngan ayanganna da di dieu cenah engke abah geus taruluy maneh, abah hek meuli. Otomatis kan kana duit. Anjir. Aing pas di kitu mah rada kieu tah. Rada geser saeutik. Rada ngageser aing. Jadi seak kesang ti. Ngoplok kesang aing. Da bingung. Berarti duit kudu namahan. Ini kumaha ieu aing nya caritana. Nya bah teu kurang. Tah ayeuna kieu. Yang Ari cek ieu teh. Cek anu tengah batu lain teh nya. Kumaha cenah nasib abi bah. Repeh, ujang mah sewa ubaran. Nah, itu ngomongna. Buat ngalih anjing, buat karunyana aing. Kuatirna. Kesang badan. Oh, rumah tangga 25 tahun dulu kemajuan. Ngontrak cenah nya cenah ngomong. Wah. Anjir aing. Kalau udah kayak kuatir yo. Aduh aing. Kuatir bener. Jadi si ngorek itu si gana mah ngusahakeun mot bengkel dununganana supaya rame. Nah, ari ieu mah kan kakarakan dia na teh. Oh, memang bener 25 tahun rumah tangga. Memang gitu. Lah, kondisina teh gitu. Aduh kuing mah rumit tapi bisa diomean. Nah, nya caritana teh. Kasih gana heula. Gawe cenah gana. Heeh. Engke bawa cenah di dieu barang cenah ti abah. Nah, gitu. Bawa barang ti dieu. Engke simpen dina luhur erang-erangan di luhur. Dina luhur bengkel cenah gitu. Oh, muakat tadah cenah ku sia cenah terus digawean sakumaha. Bejakeun ka dunungan. Tambahan deui nu digawena. Kasih gana teh gitu. Heeh. Bakal rame we Bakal rame we cenah. Wutuh aing ge ngemplong tah. Nya carita mun bah cenah. Jeung cai we cenah. Meuli we cenah aku cenah kadinya ka warung. Nya carita nama jeung si gana teh meuli we. Meuli kabeh cenah meuli cenah. Entong nu tengah mah. Nu teh Kuatir aing. anu tengah mah jadi nate teu bisa diubaran. Teu bisa. Aduh aing. Aing mah gana. Mutik nepi ka haran ku aing bantuan teh ngangkat motor. Basah rokok. Nya carita tah. Bagian aing mah lain deui. Tah. Kumaha? Cing, pan sabana kursi di ditu. Tah. Urang kan di dieu nyarane dina kaca. Kare cenah jang mah. Nyampeurkeun ya aing carita bediuk aing teh dihanapeunana. Napeun tuurna. Dakem nya. Cekalan nu kieu aing teh tah. Di kieu tah. Sira aing teh kitu tah. Kumanehna. Aya haneut. Teu aya bah, adi babal naon cenah teu haneut. Henteu bah. Aya haneut. Kira atuh cicing babacaan ya mana? Aya cenah ayeuna. Adi nyebutkeun eueuh aing teh karunya. Aya bah sakedik. Oh, geus mulai tah cenah. Cicing lah.
Ujang teh wedal teh minggunya. Nya cing teh. Pamajikan Ujang wedalna salasanya. Nya bah, nah apa cek aing teh? Mun cekal kieu mah. Masalah tah dekeun gana kitu cenah. Abah mah jadi tebak-tebak teh moal salahan. Bener kan cek aing teh. Aing teh malik ya ka babaturan aing. Geuri cekalan kieu teh tah. Geuri cekalan kieu teh tah. Tah kieu tah gua. Geuri cekalan kieu teh tah. Aing teh malik ka ditu ka sigana. Kieu tah. Aing teh keur ke dieu. Malik kieu teh. Bener kan pamajikan aing. Cing. Dikitu kok aing teh. Wah kieu dipuyer kan. Oh dipuyer kan. Dikitu kan. Pan ka ditu Tah. Cing. Ulah luak lieu. Oh nyabah cek urang. Ngacari tah da mah. Jadi kumaha teh bah? Keur ya Allah Rabbi, alhamdulillah jang Ujang pasien abah anu pang bagjana. Atuh aing teh beukian. Aduh bah, alhamdulillah ya Allah Rabbi. Babaturan aing nu tengah. Ka aing ku inung suku kana tongong. Dendam kene. Babaturan aing. Balik. Naon kitu mana? Oh, lamun aing mah. Oh, panyebutkeun pangbagjan sebutkeun ieu mah bisa diubah. Bingung yang jauh. Berarti aing. Eta jempolna ka suku aing, pot kitu. Dan teu kata mah bisa apa? Gitu. Malik aing. Gila, cenah ngomong. Nya cari tanam. Dikieu aing. Ujang teh wedal Sabtu Minggu cenah nya. Bojo Ujang Salasa wedal. Jang Ujang balik ti dieu tong disebutkeun ngaran Abah lamun Ujang henteu lubak libu ku harta kubana bro dijuru bro dipanto. Lamun hayang mobil cenah Ujang tinggal nyebutkeun hayang mobil naon jadi. Gitu. Paing teh nya. Ya Allah alhamdulillah bah atuh nuhun pisan. Baturan aing nu tengah. Nu tengah. Kasih gana ngeting. Kasih gana ngeting. Lain tarik teuing. Kasih gana ngeting. Kaing anu tadi nama ku suku. Ku suku gitu karena tongong tadi kitu ke lain. Yo mah lain anjing. Kukeuneng. Naon cek aing? Sia cuma. Kukeuneng. Anjir aja. Oh pusing dah mun ayo aja gitu. Siapa mah pan bari teh apaan si Abah? Jang ti dieu Ujang sebutkeun hayang mobil naon hayang meuli imah kumaha hayang boga imah kumaha Ujang mah tinggal nyebut. Wah alhamdulillah ya Allah bang nuhun bah cek urang aing teh bari ampir ngecarakeun ieu parang kita. Tah Jang satu syarat naon bah? Ujang balik ti dieu kudu nyanung. Kudu namahan pamajikan. Tah didinya lakatai bunga. Lain bunga. Bingung. Kan Ujang kudu kawin ka wedal kemis. Aduh, bah kumaha ieu pamajikan abi teu kabayang ku abi ngamukna. Eta mah resiko. Lamun Ujang hayang beungar berarti Ujang kudu ngagugu. Lain pasien ukur hiji dua jangan redu. Anu geus ngalaksanakeun nyanung sesuai jeung perintah Abah beunghar kabeh oge. Nah, si eta teh anu rada ieu teh rada bingan da apaleun nya. Aing rada sieun ku pamajikan. Nu tengah teh rada ngehe seri. Pas ngadenge syarat eta mah. Hehehe cenah. Naon mun koploknya ini sia. Cenah sia. Kaide nya siapa Jung. Laksanakeun parentah ti Abah. Maneh balik ti dieu neangan pamajikan anu wedalna kemis. Ngagugu karena perintah Abah, maneh bakal
bagja bakal loba hartabana bro di juru bro di pantong ngalain tengah imah ngan lamun maneh teu ngagugu kana parentah abah mau laksana we cenah kaya kita cita aduh bingung nya keun bahar kitu mah geleser aing teh diuk pina aduh pina deui cenah diuk geleser aing duh gagaro aing teh kieu Saya bingung deh kudu tahu. cek bawa teman Aduh, bareun nanti. cerita baturan aing bakal sarua kuat aing aing macam nyata nama nih tanya cenah jang kade ujang mah beunghar mah pi beunghareun mah cahaya rayot mancur aing ujang mah cahaya pi beunghar mancur kaluhur lamun katempo ku tangan batin sieu nu sieu nu di tengah pikirin aing anjing Bayang ibu. laksanakeun tak kitu dana ieu mah nah ngomong ayeuna kira abah cenah rek ka tukang heula ini teh ka tukang pas di dapur gana kan ieu cenah ngomongna cek babaturan teh nya cek si abah itu nah, gana itu dipanggil cun cenah naon nya si abah teh sugan teh ente mere barang keur aing rahasia cun teu boga eta ini teh si gana ini teh ka si gana aing ngobrol jeung ieu si ieu ngomong kok si setan si lamokeun bang dukun belis dukun setan cenah Tahu bareun oh karun jo hei cek aing dir mau batur sing teh lah anjing pusing cenah aing ngana kan jangan sing sabar sing tenang heuh da eta mah teh meureun cek si abah itu wah anjing teu ngono aing mangajeng ngagotong-gotong Kenapa taruh? aduh saeutik cenah anjing ka dieu teh cenah ngomongna bari eta aqua ditejek dikitu salah kan dia nanya nyuruh udah naik nggak cari nama balik ke datang si Gana ya nah enggak kudu cenah kayak obrol ke di situ di jalan cenah ngomong bener cenah cenah kudu tenang nya cari nama aing teh non balik we nya tapi da monok aing teh di dinya da peuting anya isuk-isuk balik ke cari tanah balik nepi ka tah di imah si Gana teh ngomongkeun gitu jadi syaratna naon pang nasi ubaraneun si Gana mapan gede amplop lagi rati bos si Gana mah nah ieu mah teu duit anu tengah teu boga duit teh Kebacaan aja. Ngeus kabaca udukun sih mematak ubaran jauh Makanya gawe ke aing urang cenah. oh tah lamun ka aing bila mana cenah ke geus dilaksanakeun tuluy urang cenah ayeuna beunghar cenah ulah poho jadi kudu selalu ngirim duit aing teh kasih abah eta teh aing mah euy bingung cek aing lah anjing cenah baturan aing ge lah anjing cenah pas heueuh wae cenah moal cenah sia teh mah nyandung cenah ngomong geuskeun bae tah carita moal teh balik we ti ditu teh nya hiji ti daerah eta carita nepi teh aing teh ka imah teh sekitar Isa lah, sekitar Isaan. Tapi kalau mur deh. Oh, balik deh ka soreang. Tapi teh ka soreang. Pamajikan aing teh. Muka pantau teh, kumaha teh. Aing teh pati ngajawabnya, teh pati ngajawab. Nah pada ukur insyaallah cek urang gitu insyaallah. Nya nyali naon mandi we aing teh beres mandi di BKI mah hareudang. Dia oke biasa na kursi. Kumaha cenah hasil ti ditu teh aing teh garap-garap hotelnya bingung pipokeun Da kudu nyandung teh. da kudu nyandung
Nya cari tanah main. Heeh cenah sok cenah ya. Bener mal ngamak cek urang teh. Nyangkana pamajikan aing meureunnan morekeun istilahna teh lah ngorbankeun meureunna ngorbankeun budak atawa namun mendaya atawa ngorbankeun sato. Nah teh aing geus ngarokok geus naon gitu. Cing sok cenah kumaha cenah ti ditu teh hasilna. Tah ayeuna maneh sing sadarnya cek urang teh kitu. Sing sadar naon? Sing sadar we cenah ngomongna. Cek urang teh sing sadar we da meunang kuduna kieu cek urang teh kitu urang teh. Henteu cenah urang usaha wah usaha mama. Geus bakal api alus. Lamun imah hayang model kumaha, lamun mobil hayang mobil nu kumaha, lamun ngaladangan hayang sakumaha gitu. Ngan aya syarat cek urang. Tah, naon syaratna? Tapi cek uing teh rada ngener diuk teh nya, rada merenah. Rada di bebenah we uing teh diuk teh. Anu tadina suku kieu teh uing teh tina suku Kosit. Aing teh rada kieu tah diuk. Kieu we suku teh pina rada ajeg ge uing teh. Naon cenah kot pina suku cenah ngomong. Ye bisi kajadian naon. Jadi babari cing teh aing lompat naon. Oh. Nah, kan make jeung aya lompatan segala rupa. Kieu. Ulang teh ditanya. Modal lain ditanya, itu teh katebak. Modal urang teh poe Minggu, modal maneh poe Salasa teh katebak. Aduh, hade cenah eta dukun. Cenah teh alus dukun. Pokona mah 88% teh bener. Bul kadinya mah diijabah cek aing. Tah pas giliran urang ayeuna, urang bakal diijabah oge. Kumaha? Ieu jeung urang teh nya. Ujang bakal beunghar tadi gen bakal mun hayang mobil nu kumaha lamun imah hayang bentukna kumaha lamun duit hayang sakumaha. Syaratna cek aing teh aing kudu nyanung. Oh, eta pamajikan. Kopi teh, kopi segelas. Boleh kana beungeut aing. Wow. Naon? Ngomong nih. Apaan tadi itu cek teh mah. Ieu mah pan cek tadi itu cek teh. Kudu nyanung da beak ku kopi. Ya, dengekeun. Bejakeun ka dukun itu nu gluk cenah jeung aing. Pamajikan aing. Ah makeun cek dari kitu. Pada meureun mal beunghar teh urang. Keun bae. Dari urang canung. Tuh hayang najis, suri najis. Wah anjing kursi dikitu. Asa Samson we urang. Wah dikitu kon. Ini tadi ngajengkal. Gak bro panto kamar, panto tengah imah. Wah panjen. Ada aing anu. Aing cukup tina kieu lo. Aduh, matulus eta kabayang. Perjuangan aing matulus bae aing. Moal matulus beunghar teh ari kieu ulah nyanung kieu mah kumaha cik aing ngomong. Nya carita nama. Kirining teh telepon. Sigana nelpon. Cek sigana. Lur. Kumaha geus ngobrol jeung pamajikan gareng anjing. Gareng goblok. Teu sia. Nah, kunaon lur? Deuleu banget aing ku sia. Lama tah bisa video call ka saya. Kunaon? Di banyur kopi ku pamajikan teh sia. Naon? Apaan bebeja aing kudu ek nyanung ge. Kabeh ayeuna sigana. Wah, aji. Kuat bunga. Bunga koplokeun teh sia teh mah geus cida-cida teuing. Datang teh di banyur ku kopi teh kabayang cenah ku aing. Ka mana pamajikan sia? Anjing panto caplok cenah. Untung aya di toko aja. Gitu lalakon aing. Jadi aing teh bisa beunghar kan kudu nyanung gitu lalakon. Anjing. Lupa wae. Inti nama kieu we. Montong dudukun we inti nama. Kalasa ku aing wah aing. Geus bengka ditu bengka dieu. Dukun anu aing mah eueuh ieu leungunan. Eueuh leungunan. Tapi ngagocrekeun, ieu teh kieu sakieu.
Itu sakit tah. Ari pagawean ngarokok jarum coklat teh kan loba lila. Nah, ngobrol aja. Ngecekeun mung dibantuan kurang. Tap bensin. Dikit tah si bensin teh simpen di nu kieu. Rokok teh di dia tah. Rokok teh pan cup rokok teh. Asup karena bahamna. Nyokot bensin gocrek. Good. Toh, timimiti ngagocrekun. Kono PKB akna dina ieu, teh lesot dina bibir. Ngobrol teh kieu. Aing anu dieu pangarepna. Pareup. Jadi mah lain puntennya ya. Padasa. Kieu tah. Ping-ping suku sarua. Ieu teh eueuh, kahanapna mah sama ping-ping, sama tuhur kaluhur. Nu aya teh. Mimiti ngobrol aing nyaritakeun keluh kesah teh rokok teh lesot teh. Ieu wan. Tah kumaha cai teh ke ujung nanya. Eta kumaha cai aing teh sin kana bibir. Rokok teh sin kana bibir. Ada makin nungtung. Bajeng jarum coklat. Alhamdulillah. Lamun bangsa Marlboro mah paling cepet beana. Ieu mah jarum coklat anjing. Ieu basuh ka tempok aing. Ieu teh basuh tah. Ieu we. Tungtung naon teh maratekeun ngomongna aing. Marabidana udud aing. Ieu. Di mangsa anjing. Kan mejana teh ponok. Mejana teh ponok. Jadi letik lah mejana teh. Otomatis kan diuk ge pare-pare jeung aing teh. Gitu nanjong, toh pasti di mangsa aja. Micen kuntung, gitu dia pun. Hampir kasih luduk kan? Lain kasih luduk ya, micen kuntung nanti ya, micen kuntung. Micen kuntung nanti teh. Aing kok terus pan paru-paru teh aing hampir kana launan aing. Rokona teh bener kana asbak. Asbak teh aya asbak di dinya. Ngan teu bener. Ada cukup apa bukan? Anjing kok astagfirullahaladzim cekeun. Moal cenah. Punten cenah ya cenah kalepasan teuing teu bener. Teu kana asbak. Jadi aing mah pengalaman dudukun mah nya modelkeun anu kitu anu kieu. Aya aing mah ngalaman kieu ceuk babaturan. Sarua tah. Moekeun limaan eta mah. Tah dipapai ti ditu teh. Da limaan nya ti ditu teh babaturan aing hiji tah. Si itu cenah Datang seorang-seorang. Hah? Datang seorang-seorang menurutnya. Mimitina, henteu mimitina teh uing heula. Tah. Cenah teh manana cenah ieu. Ceuk eta mah di daerah di itulah. Cenah biasa we cenah mama eta nyebutna teh. Di Tanah Abang langsung ka dieu. Ieu cenah jeung balad. Cenah tuh kecek babaturan aing teh di ditu teh nya. Aing teh nyupiran ka ditu. Cuk babaturan aing pang ujungna di ditu. Ieu we cenah sabalad-balad ngan cenah eta mah cenah ta eta cenah nu hiji cenah pang ujungna iya cenah Atan cenah. Ka aing nyebut teh Atan cenah. Aing teh kieu we aing. Da aing mah daerah, da aing mah bos wungkul anjeun dunungan aing. Lamun eta mah cenah nu hiji cenah Atan cenah mah cenah. Eta mah keur bangkrut cenah usahana. Sabatur aing nu di ditu teh. Anu pang ujungna teh. Bangkrut cenah usahana cenah nyupiran cenah ngomong kitu kan. Aing teh kok ngalanyapeun teh. Oh si tampurak cek aing teh da usabab dunungan aing teh. Anu opat teh dunungan uing, da aing mah supir. Oh cenah keun we cenah ngomongna teh keur bangkrut oge cenah nya Kang cenah ngomong. Nya teh mah abi teh nuju hancur usaha bubul nyupir we teh ya di si bos teh. Ngeuh keun we cenah. Da ujang mah cenah ibaratkeunana ieu. Ka aing teh. Ujang mah ibaratkeun jempol. Tah, upami eta dunungan curug. Ka dieu. Tah.
upami ieu cenah libatkeun ieu jajangkung. Tah. Terus deui gigireun maneh. Eta libatkeun jajari ieu jari jing. Itu mah dilibatkeun cingir. Anu ngahina kain. Nu ngahina kain. Eta jam medudna. Jam medudna kitu. Kuat jam medud anjing. Anjing cenah ngomong nanti kuat anjing teh. Aing teh kieu we aing teh. Jadi we aing. Tah, Kang Atan mah ibaratkeun jempol halus gitu teh. halus. Benten kan cenah jeuh tempo. Dikieukeun jeruk panir Jang Atan mah libatkeun jempol. Benten cenah sareng ieu dikitukeun. Benten anjing cek wah kata kot seuneu we kata aing. Dunungan aing beungeutna kuat beureum anjing. Tempo aing ka dieu. Aing mah daerahnya aing mah kieu we. Jang Atan mah lir ibaratkeun cenah keur nyaba. Ieu. Engke mu Jang Atan balik deui. Hampura kasadayana cenah mal kuat dunyana ge kanu ieu. Ho eta aing. Dikitukeun ku aing. Dan nyeri hate aing tadi. Make jeung disebutkeun bangkrut supir bubur supiran. Tapi aing teh ukur astagfirullah. Situ. Ngarokok anjing anu tadina panjang keneh. Uces. Anu cingir. Ragu umur kadukun ya. Kucas di kitu rokona teh si anjing piat patongkeun kitu. Tenang jangan tahan. Dunya mah mal kuat kan ieu teh. Kuat kena jangatan ngan cuman ayeuna liribatkeun tadi keur nyaba teh. Dalam perjalanan lah. Engke geus kembali mah tempokeun cenah. Tong ngahina cenah ka ditu. Teh kasih itu. Bari kitu. Ieu na teh nya. Rokok teh dikucaskeun anu anyar nyeungeut teh keul meureun dikucaskeun. Nya can aing mah kieu cenah teh mah mudah-mudahan atuh abdi teh kumaha. Nya kudu aminan cenah ngomong. Mawa cai. Mawa cai. Ari aing mah teh mawa cai, aing nyupiran kitu ngomong. Bikun. Heeh. Tah. Cari tanam balik ke di kamar teh. Nya, aing mah teu mawa cai teh, da teu boga. Da we mah tujuan lagi arek nganteur nyupiran. Nya cari tanam. Bagian ieu dibikeun tah ieu cenah. Nu ieu mah cenah diinum biasa we kitu manian saware. Inum manian saware, diinum manian saware. Tuh nu si itu, manu terakhir nya. Kade cen. Eueuh nu dimanikeun. Kudu diinum. Anu ngahina-aing. Anu naon nya? Heuh sok. Inum manikeun nya. Maneh inum manikeun anu gigireun maneh inum manikeun. Naon si itu kudu diinum kabeh. Eueuh nu kudu dimanikeun. Wah si eta. Beda deui wae aing ngomong teh gitu. Nah carita na mah. Ari uing mah. Ya kumaha dah? Lain kawas batur. Teh Di kumahakeun urang mah. Nyokot cai mana gelas kosong, hijikeun cai. Genyem nya naon di jampe namanya teh apal aing dibaca nam. Ya jangan cenah eut. Da aing mah teu mawa teh. Lak diinum saep-saepkeun. Aduh, eta cahaya. Jangatan. Tangan aing ngaret kasih itu. Bang geus. Seperti gitu anak-anak tau, wereutna. Anjing. Jangatan, aduh, eta cahaya jangatan. Alhamdulillah cahaya jangatan saya. Nya mama nuhun pisan cek, nya carita nama. Cek, ieu teh bos uing teh, tayu bos uing namanya, mah adina. Ieu teh adina. Jeung itu teh nu tilu teh. Da dilanceuk ka beo. Pas balik ke carita nama kesalaman. Dari aing mah boro-boro ngamplop aing mukul nyupiran. Pas ieu alus amplopna teh nya. Nu ieu alus amplopna teh katempo ku aing mikeunna teh. Nu itu nu terakhir. Terakhir kumaha? Hayang aing kudu ngamplop cenah ngomong. Teu dibikeun.
si itu mah da meuleuh apaan iya ada jeung cingir waduh kata poe ku aing nana cenah sitatan cenah ngomong lagi ka urang dilempang panggulana aing kaluar mama cek urang teh abi hapunten we teu sawios cenah teu sawios teu sok diduakeun cenah mama ujang balik ti dieu teh sing bener-bener nayeur amin satu kadang ngadoakeun ka si itu mah coba ngamplopna teu tulus anu tadina di amplop teh dibikeun sia teh da keul meureun ini jeung aing balik panggulana eta aing ditejek nah lawang pantok cenah cik batur aya cek dudungan aing naon teh anteri sia cik goblok anjing si setan kieu wes ya nanti tah meme datang lanceuk lamun ngarobrol heul kieu we dina mobil dina tangkal dina gigir mobil dina mobil si anjing si setan si goblok muka baju dikieu tato si setan si goblok kamu ke meureuh cenah ai teu hayang najisna aing cenah mantau ka dieu si mama edan si elo teh ngomong aing mah cicingan jangan aing gitu kan eta kunaon teh anjing gandeng cenah sia teh eta cenah loba ngomong nya cenah anjing aing cingir ari batur aralu cenah jempol deh cenah aing bagian cingir. Nah, jane tadi amplop tadi gerak teh hayang anjing cenah. Keun amplopna kan. Aya mantau ka mana cenah lacek aing si koplok teh. Ya ora cenah mun keur jero ngobrol heula, lalila cenah anjing lah ngobrol jeung dukun lepus. Wah. Gua saya cari tahu. Ini teh di jalan. PW aing mah teu ngomong. Urang mah ngobrol gitu. We mau ngobrol di jalan. Si eta mah kieu we anjing di jalan. abang itu Ari ceuk lanceukna teh deukeutna. Kumaha cenah cingir teh cenah tan cenah. Anjing. Enggak mungkin saya. Aduh anjing. Kok galak siri. Tah itu jadi lalakon aing mah loba ari masalah dudukun mah gitu. Lalakon aing. Jadi aya bener eta teh itu. Naon? Masalah dudukun teh. Nya eta mah meureun anu puguna mah lain doa dukun nya sabarana. Jadi kieu ya. Sing ingat. Manusia mah kabeh oge nu boga ijabah. Nya. Nu boga ijabah mah iwati pangeran. Dukun mah kadang-kadang nyesatkeun lah. Makana ku agama dicarek geuningan ulah dudukun. Ulah sok kadudukun. Tetebakan lah dukun. Tetebakan. Bari jeung kadang-kadang loba na teh anu ngamangpaatkeun. Loba na teh anu ngamangpaatkeun. Jarang ayeuna dukun anu bener-bener manehna nyaah ka pasena. Jarang. Lolobana mah sia. Buktina cek aing tadi. Ketika amplop leutik mah amuk-amukan. Naon sababna? Berarti tidak ada keikhlasan nulungan jelema. Lamun dibere amplop leutik amuk-amukan. Tah, da lamun aing mah lain kitu. Tong kudu ngamplop entong Kang, tong kudu ngamplop akang teh tebih ti ka dieu teh. Boa ongkos teh boga ongkos, boa teh boga keur udud, boa teh boga keur dahar entong. Lamun areknya teh mah bener. Makana cek agama ulah sok dudukun. Gitu. Lolobana teh dukun teh anu menyesatkan. Aing mah masieun we mah dukun teh loba nu menyesatkan. Menyesatkan akidahnya. Mengkolkeun keyakinan urang. Contoh aing tadi, cuk aing yakin 88% yen aing bakal diijabah ya. Jadi nu ngaijabah teh geus melupakan pangeran, Pak. Anu di pikiran urang mah dukun we. Padahal mah Allah nu boga ijabah mah. Di situ geus katingali yen urang teh melupakan Allah percaya ka jelema. Kapan akidah geus mengkol eta. Makana ulah sok dudukun sabab jelema mah eueuh nu boga ijabah. Kajeun teuing ngomong nepi ka kaluar seuneu. Ai ku Allah teu diijabah mah moal bisa nanaon. Da jelema mah ukur cukang lantaran. Erek oge kieu mun bahasa. Jang aing pernah ini aing ka Baduy sok ka Baduy.
Kolot di Baduy bahasana kuing alus manana. Sedangkan Baduy teh boga agama sendiri. Untuk lain Hindu, lain Islam, komo Islamnya lain Hindu, lain agama Katolik lain, tapi boga agama sendiri, cenah cing kabar konon kabar. Tapi bahasa kawing naon? Kang, kade entong percaya ka Abah. Percaya mah kudu ka Allah. Di Baduy tah. Coba boy pernah ka Puun, ari Puun teh raja. Raja Baduy pernah ngobrol jeung urang pernah ka ditu aya sababaraha kali. Bahasana nya kitu. Jadi ulah percaya ka Abah, percaya mah ka Allah. Cek orang Baduy mah nya ayeuna urang umat Islam henteu bahasa-bahasa kitu-kitu acan. Oh jadi kitu kesimpulan mah tentunya. Oh ulah percaya tingkah dukun, percaya mah ka pangeran nya. Percaya mah ka pangeran. Tah. Nya urang teh boga wen ilmu, boga pengalaman, lain pengalaman. Kesimpulannya, kesimpulan tina obrolan tadi teh. Jadi pada intina kieu. Uing mah boga moto atawa disebutkeun boga jargon lah. Bahasa uing kieu ti bareto ya uing. Daripada dudukun, daripada tatanya kaditu kadieu, mendingan keneh langsung ke Allah. Rek bule, rek hideung, ceurik ngajerit langsung ka Gusti Allah dina pek laksanakeun dina tengah peuting. Itu urang nyokot wudu, urang salat hajat, salat tahajud, pek urang ngajerit sujud ngajerit ka Allah, minta dihampura, minta hayang naon bae bejakeun di dinya. Makana urang mah boga bahasa kieu, peuting ngamparkeun sajadah, di beurang urang ngalengkah. Jadi pada inti nama penting orang merenang munajat ke Allah lewat doa, lewat sholat hajat, lewat tahajud, lewat wiridan. Berangna brai berang orang ngalengkah ikhtiar Kasab. Nah, jadi moto uing mana nepi ka wakit kiwari ogen eta we. Jadi lain ini ka dukun, ini ka paranormal, ini ka nyata kadang-kadang jelema anu kadang-kadang tadi menggebu-gebu ternyata nepi ka ditu mah kan teu bisa naon. Gitu. Angin kersaning Allah lupa oge. Jadi ulah dudukun komo aya kene mah indung bapak. Mending kene ka inung tunggul rahayu bapak tanggal darajat. Bahasa cekolotna bahasa yeuna surga itu ada di telapak kaki ibu. Nah, eta bahasa anu bener-bener sangat menyentuh jeung eta bisa kurang diyakini. Bahasana ku sakral-sakralna. Surga ada di telapak kaki ibu. Surga komo dunia. Nya berarti urang teh ulah init ngaler ngidul ngulon ngetan dudukun kalewat muntas lautan ka gunung nanaon. Ari inung ditinggalkeun. Eta kacida salahna. Makana cenah lamun jelema hayang sukses. Nah, iwati sujud ka inung jeung ka bapa. Lamun jelema hayang sukses, ngan lamun sabalikna lamun geus ngaraheutan inung terutama makolot, terutama inung, tong ngarepkeun jelema bakal sukses. Gitu naon sababna? Doa maneh teh bakal diijabah ku Allah. Doa ibumu anu lagu Suramat teh kumaha? Doa ibumu pasti dikabulkan Tuhan. Nah, karena doa ibumu. Jadi pada inti nama minta doa we ka kolot, tong ka ditu tong ka dieu gitu. Nu keur araya keneh kolotna anu indungna terutama manu araya keneh indungna pek pelihara sugemakeun bahagiakeun kolot. Ngabahagiakeun kolot lain ku harta bana wungkul tapi ku sikap budi pekerti urang ogen geus ngabahagiakeun ka kolot. Lamun ceuk bahasa kolot ti iceuri herang panun teu loba dedengean lah anak teh gitu. Nah, itu intina mah. Jadi ulah we ngaran dudukun mah. Nah, gitu di mama. Anjing mah teu panjang we. 1 jam.